Ai nyemprot maju ka hareup di mana-mana oge. Ai ka pahareup meureunna katincakan deui. Kan bae katincakan teh mari menyemprot. Heupan biasa ge batu meningali Ka batu. hareup batur mah. Ka tukang. Manyok aju ka tukang atuh meureun lamun dina aya peplakan teh mah atuh ka idak Ke depan urang nu gawe nage atuh nyaho beres we. Make nyaho beres teh kitu mah, moal beres-beres kitu pagawean ge. Heupan maksudna kan ai ka tukang mah jadi teh katincak ku urang meureun obatna. Gua mah aya peplakan di tukang pasti katincak. Ai mundur kitu da teu kadeuleu teh ka hareup di mana-mana ge nyemprot mah. Teu balik Udah pan urang ge bade mundur meureun bade kieu. Yo, berak digawe teh eta bisa digawe teh. Gila ini masalah bisa digawe dah, udah bisa gawe mah tadi gawe atuh. Oh, tadi gawe menang sohet, bentuk urang semprot ayeuna maju ka tukang di. Leuwih atateun ti batur ditanyakeun ka batur nyemprot maju lagi ka hareupeun ka tukang. Yo, dengekeun kayak ieu nya. Ieu teh pan lamun ka hareup katincak. Keun bae lah jukut ieu katincak oge teu jadi masalah. Nah mereka juga kudu arusan. Loba obatna meureun ka ieu nya lah. Geus tong loba acara, pokona berak digawe atau henteu. Teu balik teh. Tah gawean ke sorangan tah. Tah gawean ke sorangan aing serba salah wae ah. Hei, yakin jelema teh teu berak digawe kitu mah. Pajar berak segala-gala itu ieu keur ngamprah gawe mah. Bisa gawe itu ieu oge urang mah sok digunakeunana kana naon diparentasan kana naon tapi eueuh ka berak. Enggak saya kok aing ditulikeun soal nyemprot mah. Teu balik jawa rek mantung teu balik ka dia gaji kok yang mau dibayar sia. Ini serba salah aing mah gawe jeung aki-aki mah. Make aturan teh dibayar gawe. Sabaraha teh teuing aing mah teh dibayar oge. Nah, kitu normal ieu moal da.